Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Lima. Kulaan Mang Cepot. Iya si Cepopon sedih wae cek. Gus aya nama cekeun bae masalah tumis mah atuh nu kamari makan bae, redokeun we atuh. Lain tumis pot. Naon? Justru teh kumahanya urang teh bakal ngarumas. Emang teu apaleun Mang Cepot? Ah ieu mah sok api-api. Make sampo atuh ngarumas mah cek. Eta mah kuramas. Kunaon atuh cek teh kunaon? Eupan urang teh karek ieu kamari-kamari nya Iya. ngariung. Oce teh kuat ka mun nyangu ieu. Beas teh kuat ka 4 kaleng 5 kaleng gegeloh rea wae. Ngageroh teh. Ayeuna dek baralik. Nyangu teh jadi saeutik. Eta jujun yang aep. Heeh. Waraas. Da ece mah rek teu betah kumaha atuh ayeuna. Kumaha? Sarardi karasa. Lain rek teu betah kumaha atuh si Jujun si Aep nya moal betahkeun ayeuna dibere kaleng biskuit aya eusina ranginang. Sok Mang Cepot nu ka mana wae. Lain kita jadi tiiseun imah teh. Geun atap esa tiap-tiap. Bener gitu. Jadi ayah khas menunjuk apa? Mas Lain. Kokorowo geningannya. Popon sambal. Tah. Kupat. Nya. Dedengeun. Ceu, ye dengekeun ye. Si Jujun jeung si Aep teh keur nguriling teh lain neangan tanding tiap tapi neangan banding. Anya cerang lain neangan lawan tapi neangan kawan. Supaya pimajueun ieu sanggar kumaha sakan ieu sanggar teh maju jadi nguriling ka itu ka dieu kudu ridho kudu reueus ece lamun ayeuna dibere kasedih sarua jeung teu mere-mere semangat ka maranehna. Bayangkeun ku aja baru kan itu kumaha gitu. Kakak Cepot. Bisi teu apa mah ce. Ti isuk aing teh teu dahar ce. Gara-gara si Jujun Ingat ka Jujun? Ingat ka Teh Repa? nepi ka peutian nepi ka sia berang tadi aing teu dahar gara-gara mikiran Ingat Jujun. keneh? Da emang teu dahar teh Mang Cepopon teu nyangu. Lain nepi ka peuting tadi aing teu dahar. Ya Allah ya Robi. Sedih aing peuting tadi. Geningan leuwih jero. Ingat sono ka Teh Repa, Lain. ka Junjun, ka Aep. Peuting tadi mah lapar. Atur bakar serius. Cing sabar, cing sabar. Keur cicing kieu teh nya si Amang teh sok. Halo, pinjem motor. Halo, pinjem mobil. Udah digadekeun. Manuk teh katanyaan. Untung we nya. Manuk ka mana? Ih nya eta
aya nu nawar tukang pecel lele cenah abi kirang cenah kanggo ieu menu sanes jual bae Eta teh cocokan cepopon. Tapi cocokan manuk. Eta mah manukna manuk piit. Mau disebut. Panjang umur. Tuh, kali. Geus mama matas. Apaan balik nyabak deui atuh ieu geus siap-siap kieu. Ira hadek nyamat ayeuna. Ayeuna kan ieu timalna ka mana-mana cai. Nya ujeu teh rek nimbel tapi na teh da geuningan. Jadi kieu ieu teh. Jujur kumaha lamun ayeuna keparena teh keur usum daring mentok indit momoal kantong nek naon sih teh. Hah? Nah internet we namanya bana kumaha? Itu bisa atuh ayeuna internet segala rupa ge yeuh pot yeuh. Kumaha cik? Aya pertemuan, aya perusahaan. Perpisahan. Tah, matak abdi mah aya non aya atohna aya henteu naik ini teh. Musingkeun we kieu pertemuan jeung perusahaan. Pertemuan jeung naon perpisahan. Ya aing rusuh mah jadi perusahaan, teu bisa nyebut perpisahan. Aya teh bisa teh. Anu ku alo rasakeun teh sarua pisan jeung Mang Bancet. Aya atona sedina. Kunaon tah? Sedihna ieu mah. Ceuk. Sedihna. Sok tara nitipan deur lising ka dieu bang keliling si Cebu nu tiap poe. Atuh kemana atuh titipkeun ka Allah. Heula eta beres. Masalah eta mahkeun bae da geus waktuna. Naon waktuna naon? Nya waktuna ditagih teh kudu aya ieu mah. Tong baruang anu di dieu, alamat di dieu nginjem Bang Emok di dieu, ieu anu ketagihanana. Aya mang pan teu tanggung jawab jelema mah. Nya kudu tanggung jawab, kan jabat bejana kudu tanggung jawab. Eta mata eta. Jadi kita anu ngaranna hutang mah kudu dibayar jujur. Eta teh lamun aya, lamun eueuh bade dibayar kunaon. Tapi bener dibayar. Ieu teh demi negara. Aduh, negara. Jauh demi negara. Teu apaleun. Ngamumule kesenian kebudayaan teh tugas saha? Negara teh urang. Eusina teh urang. Negara. Bener. Jadi eusina negara urang anu wajib ngamumule kesenian jeung budaya urang itu. Teuing teu ngomong kitu. Ai pieu saya ngomong kitu. Nya inti mah. Anjun. Ieu. Abi teh keur sedih, Prima keur sedih. Sedih kunaon? Nya sieun kaleungitan. Aep jeung Mang Jun. Teu naon dah henteu salilakna meureun dang kege pasti jonghok deui. Aduh. Jonghok deui Tapi pas. bener ngomong-ngomong tadi yang negara dina diri bener Om Jujur. Ya, bener wae. Negara ragana naraga. Tah. Maksudna kumaha Kang Cepot? Sekali deh. Negara ragana naraga. Naraga maksudna Maksudna mah nya. Maksudna mah gara-gara sah. Maksudna mah eta. Negara dina jero raga Jadi gara-gara saha? kabeh ieu teh otonomi. Apa otonomi? Naon otonomi naon? Otonomi teh jadi keahlian anu natural. Otodidak. Urang ge bener kenal ieu otonomi. Otodidak jauh. Biasana sok jawab otomotif sih. Eta. Tah kumaha Kang Cepot ajang? Jadi kitu, kabeh teh masalah negara, tatanan sanggar teh kabeh aya di naraga. Ayeuna lamun raga narak teu ini kumaha menang ilmu pokoknya. Bener mata tong sedih cepopon. Ieu teh ini teh niang. Niang. Jadi rubah. Nu tadina di dieu berubah jadi kaditu. Lain berubah teh gitu. Ini itu. Ya ini teh berpindah. Nya bahasa Indonesia teh berubah. Teuing lain. Lain nyakotnya. Nya intina mah keun bae da meureun tugas masing-masing geus boga tugas. Alo di dieu naon tugasna? Tah gitu. Cepot di dieu naon tugasna? Nya pekeun sanggar di dieu. Kayak ari naon? Ieu naon dia naon? Emang naon jarmi sami Cepopon di dieu naon tugasna? Meureun lamun sarereana gebreg di dieu mah aduh. Oh bener. Lieur meureun. Tapi Om Jujur, omat ye. Indit kudu bari cicing lumampah ulah ngalengka. Tengah eta mah tengah temanya ini bari cicing lumampah teu ngalengka rek kumaha ya. Jadi hartina tekad anu buleud tadi urang supaya ngembangkeun sanggar tetep eta tekadna ulah nepi ka rubah. Indit ka itu kadi lamun rubah berarti eta inditna teu cicing. Oh, berarti tekad nu kudu buleut teh. Lain hartina kudu cicing di imah lain. Oh gitu.
Ngan omat init-initan ulah mawa sirah. Tah. Ini tidak terbawa Aya lamun popon jeung prima sedih alatan jujun jeung aep init, engke ka jujunna jeung ka aepna bakal mawa sirah. bakal berat. Berat. Hartina bakal jadi mawa pikiran. Mau pikiran. Mending ayeuna mah Mending indit boga mah pikiran. boga pikiran. Mending itu, bener. Dilempengkeun we. Keun da Teu boga pikiran mah tuh tegaduh emutan sami. tegaduh emutan mah tegaduh bayareun. Tegaduh emutan teh artina di Sunda mah gelo Mang Jujun. Teu naon? Ari antara naon? Nah, Gelo. daek dari eta gini ngobrol jeung gelo. Kan geus aya deui. Kunaon? Kunaon? Naon? Amin, amin. Iya geus penting ulah seserian wae ah. Cerik. Teurik. Cerik prima. Nah, ieu prima. Kunaon? Iya. Kunaon? Mana nih? Sok cerik. Kelak. Geus kangen era. Geus aman. Amin. Kalau miluk cerik. Teh kedahna tegar ah. Dia dipincak itu. Motor ini jaga terus teh amin. Kelak. Amang mah bingung. Naon? Mana nu ceurik da sarua? Dua nade cerik. Oh, dua nana. Kembar. Aman amin ulah cerik, aman amin teh ceriknya kudu diatur. Ieu mah aya soal jaringanna itu teh jarik tarik. Oh itu. Atas. Keun weh. Wayahna. Jujun ae omat lamun ini tentang micun. Tong micen kumaha mun aing teh micen mun kembung sih. Tong micen kumaha. Tong micen kumaha. Kudu ditahan. Mana ditagering ka urang. Kejentong micun. Tah kitu atuh ngomong Panas banget. Kumaha lamun ini? Kumaha mun katakaha nya teka tahan. Kumaha? Kudu diluruskan. Kudu diluruskan. Kana Iya teh nu ngomong nu salah atau urang nu persepsina nu salah itu ya. ya memang bener. Tapi jadi salah. Maksudna aep tong micen. Aing kembung. Dari kamu awas. Atas. Siapa yang ngomong? Iya ngomong. Sabar. Jangan mau. Tuh tinggal itu mah. Aduh, ya jangan mau. Tong deket urang. Geus. Nya. Doakeun. Ya, dengekeun. Jeung tibatan sararedi. Cari kelas mana cari kelas. Mending kumaha atuh. Bae damel hiji damel dua ya calikna. Ya, jeung tibatan sararedi. Dewek boga babaturan. Tah, terus kudu dikumaha? Ulah dikukumaha sih teh. Ya pasti boga babaturan kan. Maksudna teh dek dikumahakeun atawa dek kumaha. Geus samena. Geus. Ya, masa dibayangkeun tong micen dibayangkeun itu. Tong dibayangkeun geus. Tong nanya orang-orang bisa cengkak. Bakal cepat. Heeh. Si Ece karunya si Ece eta kesurupan meureun. Aing kasurupan si Ece mana naon sok dibayangkeun. Saya tak saha. Hah? Ngucur. Muncur. Cerik aing Tinggal lihat. Nah, cerik teh muncurna ka handap. Tinggal lihat. Lain Jun Ya. ya sameme Jujun jeung Aep. Jeung Aman Amin ge ulah sedih. Ya. Ge ulah sedih. Ya. Ge ulah sedih. Ya. Dewek boga babaturan kerek ngahibur. Maksudnya ngahibur saha? Ngahibur Kang Jujun Jujun jeung Aep. Panak ini tak ieu Aep minangkana mah persembahan atawa rek mintonkeun. Urang hiburan heula. Saha wae cepot? Seueur. Saha wae? Aya Kang Ega, aya Kang Mansur, aya Kang Asep Balon, aya Kang Piksi. Wah. Jeung repak ka dieu. Rempok. Rempok. Berat ulah.
Ai Kang Mansur mah sareng Elvi Sukaisi atuh bae. Eta mah Mansur Ieu mah beda deui. Gula-gulamu. Gula. Oh, kan jadi joget deui. Tong miceun Mansur. Ulah ceu, ulah miceun. Ieu mah Mansur A lain Mansur S. Tah atuh hari kitu mah alus. Ya, supaya ulah sareng di wae. Pas janjian. Kang Mansur, Kang Balon, Kang Biki, dan cintaku. Rep. Rampes. Aduh, dulur. CS kami. Cari. Mana kebelet cok? Kalabat. Iya tuh. Makanya orang datang juga kabelet atuh mah. Kalabat maksudnya. Pokoknya mah tong miceun. Ulah miceun. Terus miceun. Maksudnya terus nyieun kopi can. Nuju. Kopi atuh kopi. Biasa kopi eceut teh kopi eceut. Kang Eka, Kang Mansur kumaha daramang sadayana Kang Fiksi Kang Balon. Alhamdulillah. Mang Cepot sehat? Ieu we tetep Alhamdulillah eta lain. Beuki dieu teh beuki euceuy we. Tempat panasan wae atuh ah. Bebek sedih teh, Beb sedih. Kunaon sayang. Apaan ini teh Ece teh harus bertugas lagi sama Mamang, sama Kang Ae. Kumaha lamun abi nu ini Mamang mah cicing di dieu. Iya Mamang Junjun sama Kang Ae. Junjun cicing di dieu. Kurang masalah setuju. Kurang satu. Oh, kurang setuju nah sababna. Kan geus aya tugas sewang-sewangan atuh. Bihayang deket jeung Repa. Kudu ngabageran na Adina atuh. Berehan. Mun ngadeukeutan mana? Mang Cepot. Hayang ngadeukeutan teh Repa. Keun mah diwakilan ku abdi. Ada ngejepet. Cageni. Bala-bala. Asik. Aya gehu. Ara rudut. Cing nyanyi. Yuk. Ayo gorengan. Ayo kacang. Ayo kue. Tapi micen di mana? Nggak sakit tuh aja. Sakitu. Mangga ngalaleur. Lain kan sadap. Tadi teh mimitina kumaha? Kopi, coba. Kopi. Sarua pisan, paling aya oncom. Hari itu mah burusut Bandung, ieu mah burusut Bandung. Mamah burusut Bandung ya. Batas tong miceun. Hapunten minantu mama. Kecuali kalau deket-deketan Asep Balon. Kunaon? Gugu. Oh deketan aja. Kang Asep, ngadeg Kang Asep. Tati. Ngadeg, tah. Ti ayeuna mah gentos ulah Asep Balon. Tapi Asep Galon. 20.000. Geus dianterkeun dipangmasangkeun. Lain galon. Naon? Drum. Nya atuh namun drum mah berarti karena Tapi abi mah ngefan ka Asep Balon di beula. Kunaon karena misi-misina hebat. Oh, iya Mas. Batur mah saacan anu di Malasker manehna mah geus di masker. topeng. Nyawa hareum. Aku mundur. Ece kadiri. Lu jadi pertanyaan rek asup, rek keluar nggak nyanyi, cita-cita lah yang nyari naon eta. Kalian jadi polwan. Kela sakedap nu namanya cigah anu teh damang. Kala. Nyawa nyanyi mundur tapi lah Maju. Lamun ieu masuk lamun ku Kang Fiksi masuk ditanya deui teh. Nah, kumaha? Mundur gitu biasa. Jawabna kumaha Kang Fiksi? Kumaha jawabna Kang Fiksi? Nah mundur. Percuma nunggus maju masuk poho ke babaturan. Coba bos. Mundur jadi anu katukang jangan anu ka hareup.
kieu. Ya, eta Mang Cepot, si butuh wayang kulit gen ke eta. Oh bener Kira-kira gitu lah. Wayang kulit mah Kan ipis. kade ulah dikodok. Wayang kulit mah ipis, emangnya meber. Kan gerakanna unggul. Arimba wayang arimba mah. Oh, arimba. Lawan pembadagna. Deui Kang Cepot ka Kang Piksi deui hayang muka diri. Kang Asep goblok kita mah lagu. Lagu. Laguna goblok. Dina goblok teh teu kasar dina basa Sunda mah. Tapi goblok teh hartina logor. Diteu pas. Tah nu teu apaleun mah kan kasar tah ieu perubahan bahasa ayeuna teh. berarti sarung di bumi abdi ge garoblog. Beres. Eta penerapan Kira-kira bahasa. naon cenah? Cepot. Ulan. Berarti lagu goblok eta teh nyaritakeun tentang lagu anu tepas Tepas. jeung akhlaknya. Tapi aya nyaritakeun ka Bogoh. Sanes babaturan. Oh, seperti Anu ka tadi Bogoh. cek Bang Piksi nu geus Maju mah? Kana babaturan. Sugan abdi mah nyaritakeun ka Bogoh nu geus logor. Logor bajuna. Coba mana kana poe sia teh. Matak ulah miceun. Kang Cepot. Ya. Aya hiji tah laguna Asep Balon anu Kumaha? bulan puasa mah tong dilagukeun. Kumaha? Ratal. Tah hakan we Gusti. Pada ratal kami. Godin ya. Godin. Oh, ieu teh anu nyanyi ieu teh Asep Balonku ada 5. Ya sakese kabenerkeunana ieu mah. Mata gaul geura. Era ieu urang salakun bebarengan we nya teh apa sih? YouTuber. Ya, tambah ya ayeuna Asep Balon teh. Baheula Mang Amin Asep Balon teh. Anak Gara-gara bersihin pelendung. sanes. Benten eta mah tuh. Amin kumpang. Wah Kang Mansur oge tetepan sarua. Yo, oge. Seniman urang oge. Seniornya. Ya Kang Mansur. Tukang getar abi. Tukang getar tuh. Pangocok Kang Cepot tadi. Pan aya lagu Sunda ge pan Boyem Bandung ka Mansur. Aduh. Sanes ka Mansur. Salah deui. Beuyeum Bandung Dek Mansur. Ieu mah kan dah kene. Masih anom. Tapi kan prestasinya ngajong mantara. negeri atuh. Mang Asep Balon ge sarua, bahkan nepi ka boga vlog keur di Dubai. Ya, jeung Sultan teh. Meskipun ditewak polisi. Itu aku masih ke penjahat kan dia. Guys, sugan teh jaringan Al-Qaeda. Nah jadi cigah barungah kieu eueuh Dah kan gitu Oh iya bener. Jika ada rator Iya nah. Emang tadi sarerdik. Oh. Jadi sedih kunaon? Apa sih namanya bahasa tong miceun. lain. Aega. Teu kudu hariwang kieu ya. Tinggal jengkalan sabaraha meter ti handap ka luhur ka ukur. Sayapkeun taneuna. Tadi teh sarerdik mah gitu. Lantaran ieu Mang Jun, Mang Aep rek nyaba deui. Cereva rek silaturahmi deui ka sanggar-sanggar. Berarti kieu mah Abi kan ada dia, Abi kan jadi memberikan kebahagiaan. Jadi kenapa pilih yang bahagia? Aing geus nambahan deui. Detikung. Ari sugatan udah ditutupan ku beungeut mah teu kabita kudu kieu. Saingan berat. Kala. Jadi gitu. Jadi gitu. Teh mohokeun ece. Ari euceuk beureuk kali itu ongko, kali ongko. Nah kan loba bating teh. Abdi mah teu bawaan aa. Da ieu mah lamun teu dieurean ku gelepan ku ketujuhan da jangar aja. Jadi kumaha ieu teh kan? Kudu sadar di eran pisan. Ini juga nu barang rumah ieu mau Sedih abdi Oh, mah. ieu kade urang teh poho kana Purwadaksi. Ayo. Teh suasana teh kersedih ulah poho. Ayo mamang teh kumaha? Justru kudu move on urang teh halus. Kapan dewek ngahaja manggil barudak itu supaya ulah sedih. Oh. Naon hasilna tina kasedih kapan eueuh? Nya, peuring tuluy Beri we kudu ya cenanya.
Teu kudu sedih lantaran pan rek miang jeung rek tanda. Keur seni jeung budaya urang. Eta ge tadi ge hayang ditepikeun nganteng ngalarti. Eta artian ngomong teh jelas. Nah, mah bisa we mun tah salahkeun. Eta. Udahlah, Mamang juga tuh jangan sedih. Sedih gitu. Sanes aya teh mah. Dengekeun ye, ngomong-ngomong ke luar negeri. Ye nya ke Asep Balon ke luar negeri, kabeh geus ke luar negeri ye. Lamun Jepang resep nyieun robot. Lamun Jerman resep nyieun mobil. Lamun Repa resep nyieun kangen. Alah nah. Ieu naon cenah? Sagilak. Amang mah teresep ka luar negeri. Nah, Tapi ngomong Kajeun luar negeri nu ka Amang. Urang hibur we Ah eta. Jadi omat berenang ka hiji tugasna miang jeung tandang teh temungkeun informasikeun ka dulur-dulur coklat urang. Ieu mah nganjangna ka ditu ka dieu nya. Ngan omat mawa oleh-oleh. Tapi mah hiji penasarannya. Naon tah? Kang Piksi geus ngobrol, Asep Balon geus ieu yang ada geus. Ngopi lah. Resep Mamang ge dibayar. Aku mah tukang getar, sanes tukang ngomong. Oh iya bener. Jadi nah di sebenarnya digetar-getar ke sana. Pada saat dia tadi kan gigi-begi gitu kan. Pokoknya mah kedah ditanya Teh Repa mah ka Abi sok. Ece daripada ka Asep Bolon tepugu, ka Piksi tepugu, ieu mah ka dieu pasti digetar. Sanes Asep Bolon, Asep Balon. Angkatnya emang Junjun sareng Teh Repa. Teh serwang aep. Jeung aep moal. Bukan teh sareng sareng Teh Repa. Sareng Teh Repa duaan. Kalau ada apa mah bilang ke aja. Oh iya. Marayu wae. Poin. Da urangnya sebenarnya mah hayang ngamodus teh. Hayang kan pamajikan sok lalajo. Eta didinya aya. Ieu ge hayang ngamodus. Aduh bakat. Ngan alo. Ngan ka saha cenah? Repa. Bebek. Lamun abjad diawali ku A, B, dan C. Lamun angka diawali ku hiji, 2, dan 3. Lamun lagu do, re, jeung mi. Tapi lamun cinta dimulai dengan aku dan kamu. Balas. Kalem. Repa. Kumaha? Kan kita belajar berhitung. Iya, cak aca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, duwi ka sabarang? 10. Tidak terduga. Tapi teteh mah hiji, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah, Ai duana? Enggak ada duanya. Cicing. Edek latihan mah, edek hiburan mah. Kolot teh mah. Orang nyawa nu muji. Kolot teh mau eleh. Mana hiji sok. Kurang menyen Repa mau naik motor duaan jadi tiluan. Nah, Jelaskan Pot. sabab Ayah, aku, dia dan cinta. Alun. Halo. Naon? Hayang lalajo tadi. Ayo atuh. Ya, Ayo. ya naon mending ngahibur we lah. Ayo. Harus sacekelna we nya. Ya tuh. Hayu atuh. Dan di gasebo biasa. Gasebo. Harupulnya. Ayo. Manjun ayo manjun. Ya dulu di kekalapan. Rekain apa? Kolaborasi lah. Mana? Sok berkelah. Itu udah kudu make latihan meureun lah. Sok. Nadadas. Tinu Oce teh kunaon sedih. Ice, KF. Tinu ge mah D E. Aya ngabales. Mang, main dia. Di mana di dieu nya? B. Siap. Formasi. Sok. Mana teh ngajo hiburan lah. Nyaku. Mari ka ngobrol we atuh. Oh iya, sok. Ya Allah. I love you. Acan. Oh acan. Lagi belajar lagi. Belajar Tanya pokoknya mah kasadayana ulah sedih deui teh namanya. Iya atuh. Acan cepat nuhun bebek. Pokoknya mah urang hibur ieu. Wah. Kasadayana. Tah, berarti dulu coklat. Ayeuna urang siap-siap ya. Mintonkeun Ega Robot, Mang Asep Balon, Fiksi.
Mantap! Dalam waktu 1 detik. Buru atuh kaburu ieu. Acan kaburu hujan. Tukang kacapi geumpeur. Cai tong geumpeur nya kalau Mantak ieu hirup teh ulah jadi tukang kacapi. Orang mah tiap tahun di dieu. Mot, lambu teh sampeyan judotan naon? Jibota lambuna teh. Naon itu ieu kira surupan aja can bener. Kamu sih teh naon? Hand spray, hand spray. Sok. Bener sok. Siap. Ya. Karunya si Sanjay teh geus geumpeur ku Mitoha, geus geumpeur ku ieu. Sakurang bro. Sanjay. Kumaridona we tuh gimbot menira omong. Mending cenah mah. Aduh, ojo mah. Mi yang tandang, sing pertentang. Mi yang tandang, nyandang kahayang. Hayu miang. Oh, nggak kadieu kan mung bakaran. Seni urang. Hayu tandang. Sigana urang. Lain. Ari mana boga manajer? Lain ari boga manajer tara maraban. Barang dalang. Lain beda di mah. Sok. Solali lali. Solali lali. Solali lali. Menjunjun Mang Aeng. Spray. Bingung lagi ya, spray ya. Sok. Siap Jun. Oke. Ibrop. Hop. Siap. Hey. Go. Ayo. Go. Miang tandang, sing pertentang. Miang tandang, nyandang kahayang. Ayo miang, seni urang. Ayo tandang, budaya orang. Hey, subscribe YouTube-nya Napak Jangan Pasundan Official. Wilujeng angkat. Wilujeng angkat. Jarum coklat
nikmat pencoklat. Suasana seimbang